yuk kurang ngaprak, kurang neangan anu aneh-aneh. Ngaprak ke pedalaman. Oh iya, jalur Karya Bakti Kebun Kopi Cidaun. Pegunungannya. Menuju Cikancas Cihideung. Hah? Menuju Cikancas Cihideung. Oh, Cikancas Cihideung ayana di dieu. Genaheun kieu nya tempatna. Sawahna Harerejo. Kebenaran gue ayeuna halodo untuk hujan jadi biasa ngaprak jeung si dulur ieu. Iweng Panceng. Iweng. Iweng doang. Mungkin insya Allah kapayuna pada dipaksa lah sinang ngadamel channel. Sinang ngadamel channelnya Lira soalnya si dulur ya mah rada sering ka itu ka dieu ka kampung-kampung. Ajib pisan pemandanganna, subhanallah kali ade. Nice view pokoknya mah cek urang bule mah. Lah urang mau ngapain ada harbeula ketek. Teu bisa ngomong lagi. Lautnya katingali cuman di kamera mah dah moal patos jelas. Halangan meureun ku ieu. Ajib asli, walaupun pedalaman jalannya bagus. Hari ieu tembus-tembusna ka mana lur? Oh gitu. Tapi masih daerah Cidaun. Masih Cianjur deh. Oh iya kampung Cikancas. Apal wae da hari anu baheulana tukang ulin mah. Urang mah aslina kakaregeun ka dieu. Matak ningali tempat-tempatna ge masih asane gitu. Dadah.
SD Kanangwangi, Kanangwangi. Sana sekarang Kampung Cihideng, Desa Cisalak. Sapaparat jalan teh seueur nu ningalikeun aya nu baeud, aya nu seuri. Ah kenae bebas we batur-batur urang-urang. Ada yang mobil tuh. Heh? Yang mobil. Naon teh? Ya? Kirinya ke sana. Oh gitu. Tanyakan sih ke belah dia mah, soalnya rada-rada pegunungan gitu. Cuaca cerah, alhamdulillah. Langitnya katinggal sih biruna, walaupun seueur awan. Ayeuna panggih jeung udunan. Bro, ieu teh kaituna aya tembusan misalnya teh ka Ciwidey atau Buntu atau ka mana atau ka Cikadu? Nah, Cikadu. masih ada nggak tahu. Oh, kos kamari man ya? Kamera ge. Langkung. Al-Fatihah.
Cidaun. Hari ya kemana? Gelis. Oh Gunung Gelis. Bisa penasaran sagelis kumaha sih gunungna? Sagelis Manohara, Marsanda atau Amanda Manopo? Gelis kawan-tiwan. Oh, itu bisa sare. Gunung Gelis. Tadi di daerah Gunung Gelis anu ieu naon? Aya naon gitu misalnya. Hah? Oh, biasa ngaran lemur gitu. Berarti di lemur eta mah we unggul ya. Da Gunung Gelis. Turun. Wahangan. Hah? Wahangan. Oh, gitu. Penat jeung SD Jaya Harapan, Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun.